kasih bening nipo haji sumping hiliwir angin-anginan daun piisen lembur tebat suwungnya daripada tiisen abah rek nyen iya alat musik. Alat musik tradisional nyen alat musik celempung ada si ambu kaman atuh ya bu besar gitu ambu abah itu ternyata celempung ambu kenalan bang nya tuh ceker hiburin bisa aku mah abah beuna dibanggeun abah bare ka abah sok dipangieun cenah teh keur budak bapak kolot cerik teh keur leutik abah sok dipangieun keur dieu naon arana atuh eta celempung celempung kita ditabel tuh gitu soraan itu ulah aya serat-serat tinggalin jadi gember timbul do alus ya kudu rapi nan ngiplik wae lo bareungit atuh bakugo ngampi atuh ambu lo bareungit abah mah ngampi he bicara keur ngora ini mah geus kolot udah cara keur ngora naon nya eta dambu mah poho deui ya bisa lo bareungit ngampi wae sare abah rek nyen celempung nyakeun wae atuh ulah lain karunya eta kureungit digembrong nyakeun wae kureungit sih bisa barentol ini barentol lain nu ngagaruan meureun nah itu ceker yang iya ceker yang angin berkasada os kendang untuk di bolongan kumaha eta nya kawas bool urangnya mun bolong di mana apa mau bisa hitu ya moal ya ada angin tuh tebokeun tuh bo tuh abang ada multi talenta Jadi dia goong jadi dia lantai ibarat tendang deh gitu bok pak dia kan bok gitu ya jajal heula apa encan hijina nyakeun eta we nu aya bawel iya abah mah tah ibaratna kitu percontohan abah dijieun kan ieu ganjalna ya ibaratna ya kan kudu dua nah ieu kan beda ya sorananya nah ieu mah aya tuh beda nah ibaratna kitu nah ibarat kieu nah ibaratna coba bisa anggeun abah abah teh atuh coba rek ngamen bae abah ya ngamen kunaon lantai abah eueuh kabisa ronggeng monyet dah kan san boga monyet neangan atuh momonyetan loba lain di tukang eta rongsokan nah tuh kudu bisa iya tuh kudu bisa action sebenarnya monyet bener monyet bener
Sebenarnya monyet no aya busaan teh di jerona. Ay. Tapi ya ambu, karena udah geus penting ambu mah ngampi wae. Ya bah mah. Oh, karunya bi taruh bareng. Coba kena di jero reungit mah. Nah, serepet. Tuh. Ya boleh sebelah nade di papan kelihatanana. Cek besar ya tadinya bisa geus tunduk. Tapi pang dongeng kan atuh ku abah. Pas budak wae ambu. Ih, Ya budak eueuh tuh danyang geus teh. dongeng naon atuh? Ya nu kira-kira ieu teh gini. Dongeng dewasa, dongeng anak-anak. Ya pirang ku anak-anak. Dongeng dewasa mah aya judulna teh Bajing Kuning. Ih, bung dongeng nu kitu. Ngegas selat. Bung nah dongeng naon eta atuh. Bajing Kuning. Apa itu teh atuh kisah nyata tuh. Nah nyata kisah Jangan dongeng zaman baheula teh ada cerita masa lampau. cerita abah moal. Lain. Mulai. Baheula zaman Belanda. Tah, ibarat lagu ieu oge. Lagu baheula teh aya sejarah. Cung kelik, cung kedang, budak cerik hayang madang. Cung kelik, cung kedang, budak cerik kuluna radang. Jangan baheula jam kelaparan kan. Cek bapak. Carita kolot zaman baheula. Di samemeh tahun 45. Tahun 45 teh naon? Samemeh merdeka meureun nya. Loba jalma nu sangsara nu lapar di mana-mana, teu di kampung teu di kota. Sangsara lapar di mana-mana. Kolot baheula ngaliring mah. Kesan teh jadi rada tunduk, bah. Oh, mana mending sare wae. Hayang dongeng teh atuh. Atuh nu bener dongengna. Bajing Kuning. Oh, ida atuh. Dongeng anak-anak nu kumaha? Da abahna geus lain anak-anak. Ini sugan ke ciker budak urang. Nah, dongeng Bajing Kuning mah kieu aya carita zaman baheula. Teu nya. Tukang paninggaran, Arek bari ngedang loh. tukang bebedil, ambu. Tukang bebedil teh. Tukang bebedil teh kaleuweung caritana. Nah, aya baheula teh di zaman waktu harita teh aya budak parawan rek dikawinkeun ku indung bapana ada dijodohkeun baheula. Embung kabur sieun. Sieun. Sieun naon enok? Nyai, sieun nyeri. Moal nyai, ma oge baheula cenah. Nyeri, lila-lila mah cenah aduhai cenah kitu. Mantap. Abah. Da ieu mah dongeng atuh ngaranna ge. Oh deui dongengna. Nya atuh tukang dongeng apalna eta-etana aya sok lobok Oh rot. gitu. Ke satu lah. Tah, si budak teh kabur. Si budak Kemana tak si kabur? budak perempuan teh Kemana kabur? kaleuweung. Kaleuweung. Ka kebon, aya saung ngumpul. Aritaeun teh cenah kieu. Caritana teh. Aya tukang paninggaran kahujanan. Pas kapinarengan aya saung nyuhan. Bantrok jeung budak parawan teh.
ih amang, ih jangan amang atuh neng, manggilnya akang. Ah amang mah cunihin, ih bukan cuni, saya kan masih muda neng, tukang bebedil. Aku makan masih muda atuh. Orang mana eta bas orang mau babadil mah. Nya orang caritana orang negeri dongeng, orang negara negeri dongeng. Itu ceritaan. Japan dia mah dongeng. Itu sugan teh nyaho orang mana. Haritaeun teh kahujanan teh. Caritana mirunan. Sukang paninggaran teh neng. Akang mah rek Kang. Kotak gitu wae sih. Nyebutna akang nya. Da ieu teh bujangan keneh. Tukang bebedil. Oh bujangan. Oh Ujangan kolot merenya bah. kolot. Ya ho. Mere jigana mah kitu. Perkiraan mah eta teh. Kita menyindirin abah. Nya abah teh bujangan kolot baheula. Oh. Nah, geus mirunan teh bledug, ngebul. Hari tahun teh si paninggaran teh urut ngajlang ti solokan teh ngaberewek jalanan. Da maklum eta budak parawan samikauna naon. Amang eta cenah anu ngajendol cenah. Naon? Eraeun. Tukang paninggaran teh. Ieu mah cenah neng cenah. Ieu teh bajing. Hah, bajing. Karaknya bajing teh kawas kitu cenah. Geuning bentelu cenah kitu. Buleneng. Geus bari dibenerkeun. Ih, urus mang cenah wih hayang nempo. Buku etana si amang. Purukutut nah, burung purukutut nu nolong. Neng hayang nyahot cenah bajing kuning ke kawas kumah. Geuning nolol mang. Kita hayang minum. Hayang minum. Heeh. Itu. Oke atuh rek nandean cai hujan cenah. Heeh. Ih, teu beukeun cai hujan ieu mah cenah. Neng. Naon atuh kabeukeun duwegan teu beukieun cenah bajing ieu mah cenah. Teu beukieun duwegan. Omongna. Naon atuh kabeukeunna. Ieu mah cenah lamun katirisan kieu teh cenah. Kabeukeunna teh cenah nginumna teh cai kiih. Hah? Cai kiih. Ah mararodel bae. Karunya teuing. Aja mah dongeng 17 tahun saja. Apa dongeng nu kitu Papan bajing kuning hayang nginum, rek dibere nginum ku si budak awewe si gadis teh anu embung kawin teh kabur ka hutan. Rek nulungan bajing. Jadi bobodo, da malum budak parawan. Pugu purkutut pagerna si paninggaran teh. Nolol eta si kajleng tina solokan itu di kebon. Gurayot teh gurawi. Ieu teh. Diakukeun daerah teh bajing kuning. Ieu teh neng. Ieu wing hayang nempo bajing kuning. Kumaha resep neng? Oh cenah resep cenah. Neng muncul ka bajing kuning cenah. Ambo. Resep teh ka bajing kuning teh. Jeung uing cenah
Kita eta bajing kuning terek diingu empek pek diingu mahan kudu diinuman heula nya oh cenah teu cai hujan embungeun cenah ieu mah hayang nginumna teh cikiih jelema oh cenah mangka hayangna cikiih awewe terus harita teh ngeri. Harita teh langsung pisan si Nyai si Enok anu geulis teh. Anu sieun kawin teh cenah. Nandean cikiih nak anu batok. Mang. Iya cenah. Jeung para bajing teh cenah. Eta naon nok cenah. Pan cikiih naon cikiih neng cenah ditandeana cenah ieu da karunya kasih bajing oh cenah kudu bager cenah ka bajing aman mah sorry atuh didengarkeun teu ambo Teu. dengarkeun itu teh bangga ya teh yang manggih dongeng ieu teh harita teh Musikna atuh musikna. si bajing kuning teh dibere cai kiih nyaeta minuman teh lain Sprite lain duogan komo panta jeung Coca-Cola mambungeun ogah enggak mang hayang ku cikiih bae tapi cenah si cikiihna teh nyaeta cikiih budak parawan eta diladenan ku batok di wadahan ieu alimun cemal kersaun geuning ieu mah sok hayang ditotor teu bibirna teh teu bibir naon hayang ditotor Naon amat bah. nya encan Sugan teh geus tamat. apan si bajing teh di wadahan ku batok teh embungeun ieu mah hayang ditotor Eta mah yang ditok-tok bajingna. Ieu tah. aduh aduh bites aduh nah gitu ambo hayang ditotor cenah aya Ditok-tok. gancang harita eta si bajing teh cenah ungklek-ungklekan nyamperkeun batok nangkub celemut leguk tuh nya cenah sok-sok neng cenah kamu cangegang ya cenah nanti ditotor gitu pertama ada dongeng 17 tahun ke atas ampun paralon lain abah purunyus Purunyus cirigi. tah cenah nyai cenah ai nikah teh kieu cenah hah geuning ngeunaheun cenah ulah embung atuh cenah ari kieu mah cenah hayu atuh urang nikah wae urang kawin wae di bawah si paninggaran teh gede milik kan geulis abah uing teh daek ada kawin teh geuning cenah ngeunaheun gitu. Naon kamu cenah ayo geus ari kieu mah cenah kawinkeun bae cenah jodohna teh akibat dongeng bajing kuning ulah ditiru teh kesalahan besar dongeng bobodoran lah ditutup dah dongeng ditenden di handalan museum ditunda di hanjuang siang tutup lawang si gota ayah hiji raja rame ya bu
Ayah hiji raja boga anak 7. Anak nate awewe kabeh anu 7 teh garis pisan. Anu bungsu mah ogoan. Kabeukina teh gedang Atah. Anak raja atau si putri. Gedang Atah. Kau menu asak menurut aku. Tak gancang carita ya dongeng dikocapkeun di hiji nagara aya hiji kerajaan. Raja eta teh boga anak putri 7 anu bontot teh anu pangleutikna kabeukina teh gedang asak. Gancang carita ieu carita teh di hiji karaja. Raja itu teh ngabogaan putri 7. Rasaan teh balik deui nya dongeng teh kumaha sih tengah lagu. Hai atuh dengekeun kumaha nu dongeng. Eta deui coba ganti atuh bah. Nanti deui. Heeh. Oh. Orang dimusikan heula. Tong treng tong treng treng. Jet treng jet treng teng tong teng tong teng treng. Tong teng 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 treng. Dicaritakeun di hiji lembur nyingkur anu janten lembur eta budak lalaki 2an ngaranna teh si budak lalaki 2an eta teh si Bongkok jeung si Lolong. Sobat dalit ti alit manehanana teh sok ngangon da maklum baheula mah deui pagawean istuni ngangon jeung kasawa kitu caritana. Si Bongkok keur ngalamun teh pipir imahna. Aya si Lolong datang. Sampurasun Bongkok. Nan Long. Ayo urang ngepung naon? Ngepung uncal, urang ngepung banteng ieu. Ayo. Di mana? Tuh di Tegalega. Kumaha aya banteng aja. Tegalega segala rupa ge aya. Ayo. Caritana teh mana teh berburu campur. Berburu eta. Si Lolong. Lolong kumaha neangan banteng. Kapan aja si Bongkok? Atuh da aya banteng dikepung. Lolong. Naon kok? Atuh teh banteng ngaler. Oh, cek kuing diberi, kosok beri ku maneh. Dipegat. Ku si Bongkok. Ku si Lolong. Dasar si Bongkok mah males. Cicingnya maneh namanya tangkal. Pengiluan iya. Ngobar banteng. Banteng teh kepikeun kabeunang ku si Lolong. Ngalumpuruk leuleus. Geus cenah. Lolong cenah. Geus tong dipegat we geus beunang ku uing. Padahal mah ku capek-capekna diberi ku si Lolong. Banteng nan. Date nempot teh
bongkok banteng teh geus beunang kumaneh ho cenah geus urang pencit Saha nu mencit pencit tuh si bongkok terus orang dipanggangnya orang kedua anehnya dibulung diasakan dipanggang nu ngasakana saha mengasakan teh si bongkok lolong cenah maneh emang geus ngajedog we nya da maneh mah cenah moal bisa naon-naon meulem bisi atah nya uing mah cenah nyahona asakna we cenah geus mah ngajedog ieu mah pasrahkeun cenah ka si bongkok cenah ka aing ya siap tak gancang carita si banteng teh dibeuleuh geus asak ping-pingna belewek kabeh dagingna teh didahar usaha si bong si lolong we beres teh tah long cenah banteng teh kuru ngarokopak Dibere naona. Kawas kokopak dibere nate naon tuur na bangkelung. Dasar si lolong udah lapar teh ya. Ih, cenah. Karunya tuh. Oh gitu kok cenah. Cenah ieu cenah da kuru cenah. Maneh mau iya cenah tah cenah geus asak cenah tuurna we geus semualah cenah. Borotok digegelan. Tapi kabeak tuurna. Terus cenah ping-pingna cenah dibulum deui kabeh opat dihakan ke si bongkok teh kabeh. Long geus asak ieu long. Asak kok. Asak cen. Wah atuh mana cen ngasaan. Cenah geuning liat cenah. Kuru cenah long. Cek si bongkok diberena teh naon coba? Uratna. Urat sukuna. Karunya atuh, Bang. Ngaranna dongeng. Entong dibere uratna teh atuh, Bang. Bere. Kok, cenah geuning ieu teh liat-liat teuing kok cenah. Kuru cenah. Geus cenah da maneh moal nyaho atuh cenah nyaho asak geus untung. Olah cenah. Belewok beak urat. Pas ninggang cenah. Ieu na jajandonna nu ngeunah didahar deui ku si bongkok. Kok aya keneh setik deui si bongkok teh mah teh boga curiga kieu si lolong teh geuningan cenah aing ngobang kelungna bae uratna Atuh batang dibere urat. anu bener cenah sia teh cenah bongkok cenah mere teh itu sabenerna cenah anu dibikeun ka aing teh cenah tulangna kuru bener ieu teh bener kuru tah coba cabak cenah geus dijebolan beak dagingna teh tah cenah aya ge cenah ieu cenah tah aya dagingan cenah aya rada dagingan lamusir tah cenah tah tapi ieu mah uratna deui heueuh cenah da tibang oge cenah urat lamusir cenah. Kama sagede karet ieu pan, sagede karet timba teh ya uratna teh. Dibenyeng, digegel. Ngonyonyo di kos bandring gitu tah. Ngonyonyo lepas.
jepretnya kan mata mata si lolong sama keajaiban burinya itu bentak bak ekok hah sing goreng telintuh cenah bongkok sih ada po aing goblok cenah bisa bentak cenah gitu. Aduh sia yang salahkeun aing cenah sia merean tulang jengbang kelungna sia urat cenah uyuhan ya aya mujizat malaikat cenah aing kabentar ku urat ieu tonggong cenah gitu. Jadi bentak ieu aku kurang ngajar sia bongkok cenah saking jengkel dibantingi ku tulang pimpik tonggong rata jatuh boratok jadi salah lagi anu tos ngadangku kendongeng Mbak Arel separa kanca mobilin nggak kurang juga makan hampuri lain geuning banteng hiji be aku sorangan bah teu kaharti kapan dong beneran lagi da rasana moal beak nya kumaha abah ya menu dong kawas ayeuna teh abah nyeun alat musik bari dongeng ada anggeus atuh abah teh geus saya atuh sok tabeula eta jajalan tugang ka aya nu manggil atuh bah nyen eta alusna beuna alusna oh obat naon ya naon ge udah kudu ngalagena lain ahli nama da nyanyi ge kemana karep menuju musik